sina kedah ku emas. Pertarosan Nabi Musa ka Allah Ta'ala, saur Nabi Musa, Ilahi pangeran abdi ayeuna kamana ajidu milarian abdi azahaba kana emas atuh kanggo emasna cenah abdi teh kedah milari ka mana itu saur Kangjeng Nabi Musa ka Allah. Diwalar ku Allah fa'alima atau fa'alama barisan fa'alama mangka ngawurukan sa Allah Gusti Allah ta'ala hanalur Gusti Allah Musa ka Kangjeng Nabi Musa ilmal kaimiyai kana ilmu kaimia. Begitu Nabi Musa ka Allah naro sapertos nu tadi, mangka Allah maparinan ilmu ka Kangjeng Nabi Musa. Mangka Allah Ta'ala ngawurukan ka Kangjeng Nabi Musa kana ilmu kaimia. Ku cara nyata maparinkeun ilmu nate kana manahna Nabi Musa jo aya ngretek kana manahna Kangjeng Nabi Musa ilham-ilham, ilapat-ilapat, gambaran-gambaran ilmu anu berhubungan sareng ilmu kaimia. Nah, sebatna ilham atau nabi wahyu ti Allah kana manahna Nabi Musa. Wa kana jeung kabuktian sakorunu korun caritana ieu korun eta fakiron jama fakir wa mukilan jeung anu mencil atau menyendiri. Nah, Nabi Musa teh kagungan umat namina korun, sifatna korun kaayaanana fakir jeung mencil gitu. Ti anu lain wa zahyalin jeung anu ngabogaan kulawargi seueur. Nah, tuh anakna loba korun teh. Nya fakir, nya terpencil, nya kulawargana loba. Tapi harita mah keur fakir eta korun teh abidin. Anu tukang ibadah li robbihi ka pangeranna korun. Tapi walaupun fakir eta korun teh ahli ibadah. Nyata nyembah ka Allah, iman ka Kangjeng Nabi Musa. Iman halna anu tukang ibadah bilaili dina waktos wengi teu kakantun tiap wengi ibadah eta lu eta korun. Iman tur halna anu saum bina hari dina waktos siang. Nah, siangna teu liran-liran saum korun teh nalika nuju fakirna. Parahimahu maka mikanya ka korun sa Musa Nabi Musa alaihissalam li fakrihi karena kapakiranana korun wa 'allamahu jeung ngawurukan Nabi Musa ka korun ilmal kaimiyai kana ilmu kimia liyakuna karena supaya kabuktosan ieu ilmu lahu ka korun eta mu'inan anu ngabantos ala taatillahi kana bakti ka Allah Ta'ala hana luhur Gusti Allah. Terasin caritana taku sabab ningal kaayaan korun kahiji fakir, kadua dikucilkeun di masyarakat, katilu seueur kulawargana, kaopat ahli ibadah leket gitu nyembah ka Allah jeung caket ka Kangjeng Nabi Musa alaihissalam. Terasongi ahli ibadah wae siang puasa. Barahimahu mangka mikanya ka korun sa Musa Nabi Musa alaihissalam dipakrihi karena fakirna korun. Walamahu sareng ngawurukan Nabi Musa ka korun ilmal kaimiyai kana ilmu kimia liyakuna lahu mu'inan ala taatillah
anu maksa jeung tujuan Nabi Musa ngawuru korun karena ilmu kimia teh liakuna karena supaya kabuktosan ya ilmu lahu ka korun eta muhinan anu ngabantos ala taatillahi kana bakti ka Allah ta'ala hanalur Gusti Allah wa nafaqati auladihi jeung kana ngabalanjaan pirang-pirang putrana korun pa'alamahu mangka ngawurukan Nabi Musa ka korun. Nah, kusabab elat jeung sababna teh Nabi Musa nyaeta karunya ka korun kusabab pakirna jeung kusabab ibadahna jeung kusabab seueur kulawargana jeung kusabab dipencilkeunana. Jadi nu diemo teh lahirna ku Kang Nabi Musa. Kaayaanna teu katong teu ditingali hatena korun teh kumaha. Jadi sifat basariahna Nabi Musa teh eunteup sifat kamanusaanna teh eunteup. Jadi kusaha sifat kamanusiaan anu bijil nah dipasangna teh ku sifat sosial we teu aya prasangka kalebet kumaha. Nah kusaha kitu nya diburukan eta korun ilmu kimia atau kimia nyata anu janten niat Kangjeng Nabi Musa ngawurukan korun kana eta ilmu kimia teh supaya korun kuasilana gaduh ilmu kimia gaduh penghasilan. Anu eta penghasilan teh nyaeta kanggo ningkatkeun korun ibadah ka Allah. Bisa ngabalanjaan kulawarga. Jeung bisa naikkeun harga dirina di masyarakat ulah dipuji. Nah, salajengna diburukanlah korun ku Nabi Musa ilmu kimia dariosna kakuasai eta ilmu kimia ku korun. Pasamaan maka narima kumpul indahu di korun naon amwalun kasiron pirang-pirang harta nu seueur. Cariosna ilmu kimia geus kakuasai ku korun salajengna ku korun diamalkeun eta ilmu kimia di kaki Nabi Musa. Sehingga wasilahna gaduh ilmu kimia atau kimia atau bana korun teh janten sueuh hati. Aku sabab wasilahna ilmu kimia korun bisa apaleun tanah atau cai atau tumbuh-tumbuhan dan sebagainya. Nah, rahasia-rahasia seperti menghasilkan minyak, menghasilkan emas, menghasilkan tamaga, menghasilkan besi, menghasilkan gas dan lain sebagainya. Ilmu kimia apa lah? Nah, maka ku wasilahna kagungan ilmu kimia eta maka korun jadi beunghar. Pazamahat indahu amalun kasirat. Qala maka ngadawu sa Allah Gusti Allah ta'ala hanal Gusti Allah. Ma ana mafatihahu latanuhu bil isbah awla kuwah. Qala ngadawu sa Allah Gusti Allah ta'ala hanal Gusti Allah. Ma ana mafatihahu teu sanyana pirang-pirang koncina korun eta latanu pundak atana piminuhan ieu mapatih bil asobati